Ari ta'rifna hukum akalnya eta isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu min ghairi tawakufin ala tikrori wala wad'a wadihin. Hartosna netepkeun hiji perkara kana perkara anu sejen atawa ngeuweukeun hiji perkara dina perkara anu sejen sarta lain ku pedah mineng kapecakna jeung lain pedah aya anu mernahkeunana sakumaha dinana dom. Hukum akal netepkeun tawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen sarta lain pedah kapecakna remen sarta lain pedah aya nu mernahkeun cara netepkeun aya nu dijieun kana pasti aya nu